Sampurasun baraya sadayana dugur-dur simkuring baraya-baraya foto. Simkuring ayeuna bade ngaguar teknik penjarian suling degung liang opat. Soalnya jarang pisan anu nguningakeun perkawis suling degung liang opat dina penjarian anak terutama aya perbentenan tina suling degung opat sareng suling pelok panjang anu genep liang. Dina genep liang benten-benten pisan. Nanti dakna atau pidokna cara niup penjarian anak. Tahu peminidan degung mah kieu teknik penjarian teh. Peminada napi sora dakna, sora hijina. Nah, dibuka sadayana. Sora mi-na, sora dua-na tutup hiji. Nah, kita sora dua. Jadi sora hiji atau napi sora da-na teh. Da ya ngangge surupan ukuran suling nu 60. Peminadana suarana tilu suara tilu tutup dua nuka dua nuka hiji diangka hiji sareng ka dua ditutup. Nah, gitu. Tonggo surati tutup tilu liang. Ya, liang ka hiji, liang ka dua, liang ka tilu. Ti daminati daminati la lama tutup sadayana. Sora lima mah tutup sadayananya. Daminatila pentatonisme 5 nada. Sorada sekali deh sorada dibuka sadayana. Sora dua ditutup hiji. Sora tilu sorana ditutup dua liang ka hiji sareng ka dua. Sorati nu liang ka tilu tutup. Enten tiluanana ditutup. Sorati eta sora opat. Sora limana bila tutup sadayana. Nah, sakitu ulah ti abahnya jadi sambung deula. Kita dina penjarian teknik penjarian dina suling degung liang opat. Jadi dilajengkeun deui kana sari anu sareng. Hatur nuhun, sampurasun.